simkuring Habibah Sasabila dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep, mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salain ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampang tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut mayoritas masyarakat anu nganggo haragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.